Sararapek kieu euy. Aya suka kongkong naon kongkong. Alhamdulillah ka mana wae Pak Dodi euy lawas ti lawas. Aing keur sibuk pantuh tingali. Aduh, kabeneran aya si Uwa kongkong ka dieu euy. Urang teh butuh investor wah euy. Jangan gedean ieu kebon wah. Kan ieu geus gede iya. Itu tapi ka ditu atuh. Itu tapi ka ditu wah kongkong. Butuh investasi lawan aya mah ye. Mulai investasi dia ye. Teu sabaraha ngomong ka urang. 1M, 2M, 5M, 7M, 10M aya di urang mah. Anu bener oh kongkong. Urang butuh pisan ya anu aya investasi. Saeutik urang butuh nama 15M lah urang lawan aya mah. Ai sugan teh badag. Cetek 15M mah. Mang Dodi. Bener wah eta teh wah. Sok atuh ari kita kira-kira bener mah 15M ka dieukeun. Sok pembagian mah gampang. Yang wa kongkong 40%, yang urang 60%. 15M Mang Dodi. Iya. Atuh urang ge keur nungguan investor ti Arab Mang Dodi engke mun geus beunang ti Arab ke diinvestkeun ka Mang Dodi 15M. Ari sugan teh bener. Anjay.